Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun kana kitab Hancanu Katunda nyaeta kitab Adkar Nawawi halaman 40 genep. Bismillahirrahmanirrahim. Pain lahana maka lamun teamah luput tawa cadel jalma fil fatihati dina fatihah lahnan kalawan cadel yakhillu nu ngaruksak ieu cadel al makna kana makna batolat maka batal naon salatuhu salatna ieu jalma. Maksudna ketika dina salat bahwa salah satu rukun sholat teh diantarana maca Fatihah. Ketika ieu jalma maca Fatihah heg cacadelan atanapi cadel, heg cadelna teh nu matak ngaruksak kana makna na tina ieu bacaan, maka sholatna batolat sholatuhu, sholatna batal. Kumaha lamun teh amah cadelna teh henteu ngaruksak kana makna. Wa ilam yakhilul makna sohat qiraatuhu, lamun cacadelan tawa cadelna teh henteu matak ngaruksak kana makna maka sah bacaanana otomatis sah salatna. Palladzi yakhilluhu mislu ayyakula an'amtu bidomitai aw kasriha, maka lamun teh mah ieu jalma maca heg cadelna teh dina cadelna sapertikeun jalma maca dina Fatihah teh kuduna dibaca an'amta, ieu kalakah dibaca an'amtu atawa an'amti, dibaca domah atau dibaca kasroh, maka ieu salatna batolat salatuhu ala arjahil wajhain, maka salatna ieu jalma Fatihahna batal, teu sah bacaan Fatihahna, atuh macana teu sah otomatis salatna oge teu sah. Sabab aya keterangan saur Rasul la sholata fiha bi Fatihatil kitab, teu kaasup salat atawa salat teu sah ketika teu dibaca teu maca Fatihah, atawa maca Fatihah tapi maca Fatihahna batal, maca Fatihahna teu sah, otomatis salatna oge teu sah. Atawa baca jalma teh kuduna maca iyyaka na'budu, itu wa iyyaka nasta'in kuduna dibaca ka, kari-kari dibaca iyyaki itu. Atawa dibaca iyaki maka sami eta ge hukumna bacaanana teu sah, otomatis salatna oge teu sah. Walladzi la yakhilu misla ayyakuna, jeung nya kitu deui anu henteu ngaruksak kana makna, teu ngaruksak kana makna dina barisna tapi nurutkeun kaul arjah mah ieu jalma ngarobah kana baris sok sanajan teu ngaruksak kana mana bisa jadi teu sah bacaanna. Contoh seperti bacaan jalma kuduna Rabbil alamin, kali-kali dibaca Rabbul alamin atau dibaca Rabbal alamin, maka bacaan ieu jalma teh salatna teu sah,
bacaana teu sah otomatis salatna teu sah. Kitu nurmutkeun kaul arjahul wajhain, nu leuwih unggul tina jalan dua. Atawa bacaan jalma teh kuduna nasta'inu dibaca nasta'in, dibaca nasta'ini atawa dibaca nasta'ina. Nuna dikumahakeun, dibaca patah atau dibaca kasroh. Nah, itu. Lamun nu teu ngaruksakana makna mah anger eta hukumna bacaana sah bae lamun teu ngaruksakana makna, tapi lamun ngaruksakana makna mah cek tadi matak jadi batal salatna. Atawa lamun teu mah ngaruksakana makna matak jadi batal, teu ngaruksakana makna teu batal. Atawa jalma teh lamun maca dina keur baca Fatihah teh kuduna dibaca ku dhad, dibaca walau dholin, kari-kari ku baca dho walau dholin, kumaha tah bacaanana? Batalat salatuhu, batal salatna nurutkeun arjahul wajhain. Kecuali jalma teh geus belajar terus belajar tapi da letahna geus kitu, geus hese letahna udur. Nah, berarti eta mah apes jalmana teu bisa ngucapkeun dhad, bisanya nak nyebut dha, sabab saur Kanjeng Rasul anna afsahu man nathaqa bil dhad. Kami pangpasehat-pasehatna nu ngucapkeun dhad. Kari-kari ieu geus diajar ge hese we ngucapkeun dhad deui, ngucapkeun teh dha deui kana dha deui. Maka eta mah diuduran. Berarti salatna henteu batal. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Fa ilam yuhsinul Fatihah qara'a biqadriha min ghairiha. Fa ilam yuhsin syai'an minal Qur'an atabihi ata minal adkar. Katasbih wa tahlil wa nahwihima biqadri ayatil Fatihah. Lamun aya jalma salat maca Fatihah tapi teu bisa maca Fatihahna, nah hapangna teu bisa bae jalma karek asup Islam, manehna can belajar kana praktek salat, can bisa Fatihah, can ka talar maca Fatihah, heg lamun teu bisa maca Fatihah, maca bae ukuran ayat-ayat tina salian Fatihah nu apalna. Teu bisa deui maca ayat Quran ge tong baroning ayat nu sejen, Quran nu sejen, Fatihah ge nu minengadenge teu bisa. Maka cukup maca sesuatu tina Al-Qur'an. Teu bisa deui. Sesuatu tina Al-Qur'an nu apal ge teu bisa pisan, maka cukup maca dzikir minimal 7 dzikir seperti maca tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, kalawan dzikir-dzikir saukuran dikir saukuran maca Fatihah. Kitu keur jalma anu teu mampu teu bisa maca Fatihah. Kumaha lamun teh mah teu bisa cenah maca dikir oge? Fa ilam yuhsin syai'an, maka lamun teu bisa ieu jalma kana sesuatu minal adkari tina pirang-pirang dikir oge wah nu apal. Gitu. Wadokol waktu ani ta'allum, pangna teu apal teu bisa dikir-dikir acan, waktuna sempit rupek teu aya waktu jeung belajar, maka carana ieu manehna keur waktu maca Fatihah, ayat Fatihah teu bisa, ayat Quran teu bisa, dikir teu bisa, cukup jempe cicing saukuran lilana maca Fatihah. Tos kitu sumayar ka'u wa tujiuhu sholatuhu, maka beres saukuran Fatihah manehna terus we dilajengkeun kana ruku. Maka cukup salatna keur eta jalma anu bener-bener teu bisa, teu mampu maca ayat Fatihah, teu mampu maca ayat Quran, atanapi teu mampu maca dikir. Ilam yakun faroto pita'alum, paingka itu soteh manehna teu bisa maca Fatihah, teu bisa maca ayat Fatihah, teu bisa maca dzikir ge, kitu soteh lamun manehna henteu lalawara dina belajar gitu. Ari geus belajar hese wae mah misalna pabeulit wae, maka dzikir sapira ku dzikir teu bisa mah ku belajar.
fa ingkana faratu pitalum wajabat aliadah kumaha teu bisa nate ku sabab lalawora belajar nate da insyaallah dzikir mah piraku teu bisa manehna belajar ngan belajarna lalawora gagabah wayahna eta manehna begitu geus bisa maca Fatihah wajabat aliadatu maka wajib salatna dibalikan deui ieu salat wa ala kulli takdirin mata tumkinu minat ta'alum wajib alaihi ta'alumul Fatihah yang wajib deui ka sakur jalma anu kaduga mampu iraha bae kongangna manehna belajar maka wajib ka eta jalma wajib belajar Fatihah gitu samampuna aya waktuna keur belajar Fatihah nyorokeun Fatihah iraha waktuna samampuna saayana waktu kudu wajib belajar Fatihah. Amma idza kana yusinul Fatihah bil ajamiyah wala yusinuha bil arabiyah fala yajuju lahu qiraatuha bil ajamiyah bal huwa ajijun ayati bil badli ala madzakarnahu kumaha lamun teh mah ieu jalma teh teu bisa we sama sakali maca Fatihah teh ngan ari hartina mah terjemahna Fatihah ku bahasa Indonesia atawa ku bahasa Sunda apal itu bahasa Arab nama teu apal menang teu dibacaanana ieu Fatihah diganti ku terjemahna wungkul misalnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang maka teu meunang jalma anu teu bisa ku bahasa Arab Fatihah teu bisa ku bahasa Arab hek apalna ku bahasa ajam bahasa salian bahasa Arab mampuhna misalna ku bahasa Indonesia teu meunang babacaan Fatihah diganti ku bahasa ajam bahasa salian bahasa Arab berarti lamun manehna teu bisa maca Fatihah ganti naku ayat-ayat Quran teu mampu deui maca ayat Quran ganti ku zikir-zikir tujuh teu mampu maca zikir ge berarti ieu jalma termasuk huwa ajijun jalma anu apes teu bisa naon teu bisa kana kaasupkeun jalma anu teu bisa kana Fatihah payati bil badli ala madzakarnahu lamun teu bisa ku maca Fatihah maka aya gaganti tina Fatihah ganti 7 ayat teu mampu deui 7 ayat we ganti dzikir 7 di dzikir asapiraku ku dzikir mah teu apal paslun ari ieu eta hiji pasal summa ba'dal Fatihati terus sabada maca Fatihah yaqra'u maca jalma suratan kana hiji surat au ba'di suratin au ba'da suratin atawa kana sawareh surat sabada maca Fatihah terus disunatkeun ieu jalma teh maca surat hiji surat atawa maca sebagian tina surat wadalika ari ieu maca surat atawa sebagian surat teh hukumna sunatun eta hukumna sunat kumaha lamun teh mah ieu jalma geus maca Fatihah di rakaat mun parid misalna di rakaat kahiji tos maca Fatihah heng teu maca hiji surat sama sakali tos maca Fatihah teh langsung ruku kumaha tah wa law tarokahu lamun teh mah ninggalkeun jalma kana maca surat atau sebagian surat atau sebagian ayat sohat salatuhu sah salatna jadi salatna sah sabab maca surat mah hukumna sunat wala yasjudu li sahwi jeung teu kudu sujud sahwi jadi sateuacan awe salam teu disunatkeun sujud sahwi sabab maca surat mah kaasup sunat wasawaun jeung sarua bae kanat kabuktian naon salatu salat paridatan eta salat fardu aw nafilatan atawa salat sunat salat nama eta mah rek salat fardu atawa salat sunat ketika manehna tos maca Fatihah langsung ruku teu maca naon di rakaat kahiji rakaat kadua teu maca surat terus weh ruku maka salatna sah sabab surat sunat mung anjeunna manehna teu meunang pasunatan wala yustahabu jeung teu disunatkeun naon qiraatu surati maca surat fi sholatil janazati dina salat janazah salat mayit ala asohil wajahaini numutkeun kaul nu leuwih soheh tina jalan dua
Jadi ketika orang sholat janajah, sholat mayit teu disunatkeun sholat mayit maca surat nya teu disunatkeun maca surat. Naon sababna dina sholat janajah teu disunatkeun maca surat? Margi li annaha mabniyatun ala takhfifi, karena sanyana sholat janajah eta diadegkeunana ala tahfif kana ngenteng ampang, jadi ulah berat ulah lila teuing gitu. Summa huwa terus ari ieu jalma bil khiyari eta kalawan pilihan, insya'a lamun karep jalma qara'a maca jalma suratan kana surat, wa insya'a jeung lamun karep jalma qara'a maca jalma ba'da suratin kana sawarehna surat. Sareng deui dina bacaan surat, mengenai dina bacaan surat ya kerjama terserah pilihan hoyong mana. Bade maca sasurat silahkan, bade maca sebagian surat atau sababara ayat mangga. Ngan alus keneh maca sasurat atanapi alus keneh sebagian surat, alus keneh maca sasurat. Nah alus keneh maca ayat nu panjang sababara ayat tapi henteu sasurat, atanapi alus keneh maca surat tapi ponok. Wa suratul qasiratu ari maca surat anu pendek afdalu eta leuwih afdol min qadriha tinimang ukuran surat minat tawilati tinu panjang. Jadi maca surat anu pondok, surat nu pendek leuwih afdol tinimang maca ukuran surat tinu maca ayat anu ukuran sasurat tina ayat anu panjang. Wa yustahabbu sareng disunatkeun naon aya qira'ayen maca jalma asurata kana surat ala tartibil mashafi netepan kana susunan Quran. Oge disunatkeun dina keur salat teh bacaan-bacaan surat terutama dina rakaat kahiji jeung rakaat kadua. Ye nu rakaat kahiji jeung rakaat kadua teh alusna nu mana heula, sunatna bacaan surat teh sesuai sareng susunan Al-Qur'an. Jadi sesuai susunan Al-Qur'an gitu. Kumaha susunan Al-Qur'an? Berarti sapertos naon? Sapertos Al-Kafirun heula gitu. Tah misal tungtungna surat Idza Anas gitu. Ulah Idza Anas rakaat kahiji Al-Kafirun kadua berarti eta henteu sesuai sareng tartiban dina Quran. Jadi sunat nama sesuai tartiban dina Quran. Payaqra'u fisaniyati maca jalma fisaniyati dina rakaat kadua suratan kana surat ba'da suratil ula sabada surat anu kahiji. Wa takunu jeung kabuktian ieu surat tali eta nu nyandingan hakana ieu suratil ula. Kalau khalafa maka lamun teh mah nyulayan jalma hada kana ieu tartib mashab jaja maka menang ieu khalafa. Alusna dina maca bacaan salat teh alusna mah dina rakaat kadua bacaan surat rakaat kadua teh dina sabada surat anu rakaat kahiji. Jadi susunanana contoh misalnya rakaat kahiji Al-Kafirun, rakaat kadua santos Al-Kafirun teh nyata Idza Anas. Jadi anu nyandingan kana eta surat. Kumaha lamun teh mah nyulayaan sabalikna atau misalna sabalikna rakaat kahiji An-Nasr Idza Anas itu rakaat kadua Al-Kafirun berarti henteu sesuai sareng susunan tartib dina Al-Qur'an. Fala khalafa hada jaja maka lamun teh mah nyulayaan teu sesuai susunan ieu Quran diturunkeun dina Quran maka menang teu naon mung teu kenging pasunatan dina susunanana. Wa sunnatu jeung ari sunatna antakuna eta yen kabuktian naon asuratu surat ba'dal Fatihati sabada Fatihah. Kalau qira'a maka lamun maca jalma hakana surat qoblal Fatihati sate acan maca Fatihah lam tuhsab maka teu diitung lahu pikeun jalma naon qiraatu surati bacaan surat. Jadi sunatna
ketika maca surat teh sunatna teh sabada maca Fatihah. Ngan lamun teh mah ya jalma maca surat heula sateu acan naon, sateu acan maca Fatihah teh maca surat heula. Walau qoro aha qoblal Fatihah, misalnya jama maca surat sateu acan maca Fatihah lam tuh sablahu qiraatu surah, maka teu diitung, pikeun ieu jama bacaan suratna teu diitung. Sarua jeung kaya-kaya can maca surat, lamun maca suratna sateu acan maca Fatihah. Wa'lam sareng kanyokeun ku anjeun annama kana sanyana perkara zakarna nu geus nyarioskeun urang sadaya hukana mah min istihbabi surati tina sunatna baca surat wa ari ieu mah telil imami eta pikeun imam wal munfaridi sareng pikeun salat nyorangan walil makmumi sareng pikeun makmum bima dina perkara ya anu ngalaunkeun bihi kana ieu mah sal imamu imam kanyahokeun ku anjeun bahwa saanyana ieu musonib pengarang kitab Adkar Nawawi nyarioskeun dina perkara nu disunatkeun bacaan surat teh nyaeta keur imam, keur jalma anu salat sorangan atawa keur makmum nu berjamaah bari imam anu bacaanna dilaunkeun. Bacaanna dilaunkeun bisa jadi kan bacaan imam nu dilaunkeun heg misal imamna bacaanna teh bacaanna sok panjang bacaanna, tak berarti keur makmum daripada ngahulang mending maca surat. Kumaha lamun teh mah heg bacaanna nu ditarikeun seperti salat maghrib dijaharkeun, salat isya atawa salat subuh, berarti nu berjamaah imam macakeun Fatihah, maca surat mage dijaharkeun ditarikeun. Amma anapun ari perkara ya jaharu nu narikeun bihi kana ieu masal imamu imam pala yazidu maka teu meunang naman saal makmum pih dina ma'al Fatihati kana Fatihah in sami'a lamun ngadenge si makmum qiraatal imami kana bacaan imam. Jadi dibaca surat soteh ieu si makmum lamun tadi dina bacaan imam anu dilaunkeun. Kumaha lamun bacaan anak imam teh dijaharkeun ditarikeun, maka lamun imam ngajaharkeun narikeun bacaanana maka teu meunang keur si makmum namahan dina eta Fatihah, cukup nu wajibna sampai maca Fatihah. Kitu soteh wajib si makmum cukup maca Fatihah lamun bacaan jaharna si imam kadenge kusaha ku makmum. Kumaha lamun teh mah ieu imam teh bacaanna teh oko dijaharkeun tapi teu kadenge ku makmum. Teu kadenge bacaan imam ku makmum, misalna gambaran aya masjid teh gede, masjid jami. Matak keur di masjid jami kan biasa sok make speaker terus we listrikna parem aliran. Sedengkeun makmum paling tukang teu kakupingeun, teu kadengeun. Itu padahal keur salat isya tawa salat maghrib tawa salat subuh itu teu kadengeun ku makmum, padahal dijaharkeun ku imam teh ngan teu kadenge ku makmum. Makmum geus maca Fatihah ngadengekeun imam teu kadenge bacaan surat imam. Fa ilam yasma'ha aw sami'a mahamata layak hamuha ustuhiba lahu asyurah alal asoh bihaisu la yuwaswisu ala ghairihi. Lamun teh mah makmum teu ngadenge kana bacaan surat imam itu teu ngadenge sama sakali, maka disunatkeun keur si makmum maca surat kitu numutkeun kaul anu asoh. Atawa kadenge tapi teu ngagerenggeng, kadenge mah ngagerenggeng nawe wungkul teu jelas. Kadenge mah surat bacaan surat imam teh kadenge ku makmum, ngan keur makmum bacaan imam teh ngagerenggeng teu kadenge, maka sami eta ge disunatkeun keur makmum maca surat alal asoh kitu nurutkeun kaul anu leuwih sahih. Tapi maca suratna dengan catatan bihaisu la yuwaswisu ala ghairihi, ulah sampai ngawaswaskeun ka salian ti ieu makmum, tegasna kanu gigireun ulah matak ngawaswaskeun. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan cekap sakitu
Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna, umumna kanggo hadirin anu mupingkeuna. Mangga tutup sasarangan kudua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.